mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pang beberah mana. Mang Jaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nuka tunda. Carios nyambung judulna kawin katuyul. Ayeuna nincak bagian kasalapan. Para mitra kaum dangu, dina hiji poe Cep Beni kakara balik di kantor. Muka beneran harita Nyimas Malati nyampak eueuh di imah. Nanyakeun ka Mang Nawawi nyebutkeun duka, nanyakeun ka Ibu Haji Romlah nyebutkeun keur katampian. Tapi di teang katampian eueuh atuh puguh wae keur rumah Cep Beni boga timburu goreng ka Sarji. Kari-kari nu jadi pamajikan ti isuk-isuk eueuh di imah. Teu mata klaneh lamun timuruna goreng beuki nyoko ka Sarji. Ceuk pikirna Cep Beni geus moal salah deui nu jadi pamajikan ulin ka panganyerkan Sarji. Sanggeus Cep Beni neang katampian eueuh tuluy balik deui ka imah bus ka kamarna. Koledag ngedeng nang karak bengkang disusul ku narik napas panjang. Heuleut 10 menit sanggeus Cep Beni gogoleran torojo Nyimas Malati datang. Sedang Cep Beni tongoy we ngedeng bari teu ngareret ku juru panon. Dina bakating ku keheul. Sababalik di kantor nyempak pamajikan eueuh di imah. Panyanten teh acan muli Kang tos lami, cek Nyimas Malati di barung kubu di marah mai. Geus, tema Cep Beni ponok jeung teugeuh. Parantos tuang? Dari mana? Tadi acan ini lagi kendahareun. Kumaha hadewe salaki balik capek tos digawe ka karatak sorangan mah. Kunaon boga pamajikan atuh? Gunaon ari akang sok tara pugu-pugu. Batur mah ditanya sabener-bener ngadol ngawaler kana karepnya. Wajar we abdi nanyakeun teh Kang kumaha pintu acan tuang, wag bade disaegikeun ayeuna. Cek Nyimas Malati rada teungeunah. Ngadenge caritaan kitu tinu jadi salaki bari kilek Nyimas Malati malik nu maksudna mah rek nyariakeun dahareun ngan teu kebat sabab kaburu Cep Beni nyare. Kira tong ka nyadiakeun dahareun, pokok can lapar-lapar teuing. Sok dieu heula sakedeung aya picaritaeun. Pokna bari ngorejat hudang kojengkang Nyimas Malati ngalengkah. Tuluy digireun Cep Beni dina sisi risbang. Aya picariuseun urusan naon Kang Beni? Nyimas Malati nanya leuwih ti heula. Ari bieu tas di mana? Tas di bumi biju minem. Biju minem anu mangrajakeun mangkukna teh. Dupi kitu. Aya perlu naon ka biju minem? Bari nyuhunkeun diurut margi sok karaos we seueuh. Nah teu bisa lamun biju minem dititah ka dieu. Kapan itu Mang Nawawi aya matak naon eta Mang Nawawi nyusulan biju minem? Sabada mangkukna diteang geuning ku ibu. Basa bieu rek ka pangaosan nyimpang heula ka biju minem. Tadi ge abdi miwarang budak santri nyusulan biju minem mung saur biju minem teh teu tiasa ka dieu jalan putunan nuju teu damang teu aya nu tunggon. Teu naon ari kitu mah. Teh akang rek tumanya ka Imas kalawan minta jawaban sacara sajujur-jujurna. Nu hartina ulah ngabohong sabab dinten ge Imas teh geus ngarti saeutik-eutikeun kana bab agama. Geus nyaho nu baris dosa jeung baris nyalametkeun kana diri sorangan. Nurutkeun panalitian jeung pangrajahna ti biju minem, naha bener Imas teh boga panyakit mah atau boga panyakit nu sejen di jero beuteung? Cek Cep Beni geus mimiti nanya sacara talete. Lebet angin Kang. Tema Nyimas Malati teu pati tatag. Di barung kurupa beungeut rada bareureum. Moal nyasup angin geus aya kana 4 poena can cager-cager. Jeung katinggalina ku akang beuteung Nyimas rada beukah. Nu bener bae atuh mere jawaban teh ngaragancang ka hartina ku diri akang. Akang teu percanten kitu, cek Nyimas Malati bari ngareret tuluy mencrong. Lain akang teu percaya na akang minta jawaban anu jelas. Sang abdi lebet angin sareng panyawat mah karaos deui. Bener panyakit mah karasa deui. Laras, tema Nyimas Malati tegas. Lamun bener panyakit mah karasa deui naon ke sore jeung akang urang ka dokter. Sabab dokter leuwih ngarti leuwih nyaho kana urusan panyakit jeung bisa mere piuwareun. Keur naon tatambah kanu sajen nyari syukur bisa nyebutkeun kitu bae mah. Bari teu aya piuwareunana. Akang bisa ukur dikira-kira mah. Sok pikir-pikir ku Imas, na mending ka dokter atau mending mere jawaban nu jelas. Cek Cep Beni beuki nyesedek. Akhirna luk Nyimas Malati tungku teu lemek teu nyarek taksiran ngarasa bingung mere jawaban kanu jadi salaki. Kok jawab deui ngahulang kitu. Da akang teu nitah ngahulang, nitah ngajawab kana pertanyaan ti akang. Langsung ti payun abdi nadi hapunten. Rumaos abdi ngetos ngabohong masihan waleran ka akang saektos abdi teu ti kamari ge. Bade wawartos ka akang sareng ka ibu nanging rada abot nyanggemkeunana. Jangan bilin teu cio nya. Saektos nama teh nuju cek Nyimas Malati nyarita teu kebat siga nu beurat ngedalkeunana.
Gerakang moal amek ka Imas. Asal Imas terus teman sabah digoreng ge Imas teh pamajikan akang. Sabalikna diri akang burung palung boroge-loge salaki Imas kasebut panutan lahir jeung wajib dihargaan kudu jadi pamajikan. Sajabana ti kitu sabajibna antara salaki jeung pamajikan dina jero ngawangun rumah tangga kudu silih hargaan silih ajenan. Komo urang kasebut anyaran keneh tas kawin. Kakara sabulan deui 5 poe ti ayeuna. Meureun Imas ge bisa ngitung atuh lilana urang kawin teh. Cek Beni ku ayeuna rada leuleuy kitu sotena dipalar nu jadi pamajikan nyarita sacara jujur. Wah benu pami aku abdi disangemkeun kan. Imas Malati narek heula. Cek akang asal Imas terus terang, akang moarek amek, moarek nyiksa. Tema Cek Beni ragamang nangkep kana awak Imas Malati. Cek bahasa Jakarta kiwari mah merayu cenah ieu. Aduh. Cek terus sama dituju kan. Cek Imas Malati nyarita rada dareuda. Nuju naon? Tanya Cek Beni bari neuteup. Eta nuju piraku kok akang teu kahartos. Kaharti, moanya akang nanyakeun. Pok jelaskeun terus terang. Nah aku abdi dijelaskeun nanging akang kedah ngaraos bagja, kedah ngaraos binga. Ya kudu ngarasa bagja jeung bunga tina perkara naon kitu. Kedah ngaraos bagja sareng binga teh wireh rumah tangga urang antawis abdi sareng akang. Terus menaki jika bagjaan moal tiasa dibandingkeun sareng gaduh Mas Inten berlian oge nawiskeun hiji hasil keharmonisan abdi sareng akang. Ayeuna mah tong make jeung panjang lebar segala dicaritakeun perkara keharmonisan segala Mas. Cokot singket nawe bisi ngakang kaburu lapar mante nya hayang dahar. Cek Cek Beni siga nu teu sabar bari hate mah geus ngagerem. Numutkeun pamariosan ti biju minum mah abdi teh nuju eta Kang. Cek Imas Malati tetep teu wani ngajelaskeun. Nuju eta teh nuju naon? Nuju eta teh nuhun Kang nuju. Oh nuju ka kandungan? Tanya Cek Beni rada mesem. Sedeng Imas Malati ngajawab ku ungu. Geus sabaraha bulan? Cek Beni nanya. Duh duka tuh jalan abdi ge da teu kantos seueur turas taros. Imas Malati teu daek nerangkeun sabaraha bulan-bulanna keur ka kandungan. Piraku teu nanyakeun meureun biju minan berangkeun geus sabaraha bulan-bulanna. Biju minum ge teu ngawartoskeun. Tos Kang teu kedah manyangkeun wangkongan utamina mantawis abdi sareng akang kedah ngaros bagja ngaros bingah wireh urang tos bari gaduh pijemateun ka deudeuh urang duaan. Cek Imas Malati bari ngorejat nangtung rek kaluar. Keheula urang waka indit Mas. Akang can tuntas cumarita. Cek Beni bari rek nyekelan pigeulang leungeun Imas Malati. Atuh gek Imas Malati diuk deui digigir. Ieu Mas, ari kudu dicaritakeun mah keur akang teh teu perlu nanyakeun deui nya henteuna keur ka kandungan. Sabab akang geus leuwih teu heula narima beja jeung Imas keur ka kandungan. Ngan ditanyakeun sote ka Imas, hayang leuwih yakin antara tinu mere beja jeung ti Imas nu ngaranna panana. Terus ngingati saha abdi nuju ngandeg Kang? Imas Malati ngareret tuluy neuteub seukeut ka Cek Beni salakina. Nya teu ti sasaha tinu ngaraja Imas we mangkukna nya teh biju minem. Samala biju minem nyaritakeun Imas keur ka kandungan geus 3 bulan jalan. Bener Imas geus ka kandungan geus 3 bulan? Tema Imas Malati sorang ngageter bangun rada sieun. Yakin geus 3 bulan? Tema Imas Malati asa beuki haros-hos. Tanya karek nanya sekali deh ka Imas. Ari Imas kawin ka akang geus sabaraha minggu? Lamun minggu teh mah. Geus sabaraha bulan lamun bulan teh mah? Geus sabaraha taun lamun taun teh mah? Terus saminggu langkung sasasi langkung akur jeung hitungan akang. Ayeuna pertanyaan anu terakhir, bisa kaharti kudu sejen lamun akang kakara sabulan leuwih bari ka kandungan geus 3 bulan jalan kaje eta. Kaduahna akang geus babarengan ulin atawa monok sagebrug jeung Imas same kawin. Lamun geus ngalaman sare sagebrug iraha jeung di mana urang ngalaksanakeun sare sagebrug bari can katalian hukum perkawinan. Cek Cek Beni nyarita asa beuki muncak meunang sawatara jongjongan Imas Malati ngajelengut teu lemek teu nyare. Bati hate ratug tutunggulan kasieun jeung kareuwas geus ngagugulung jero dada. Sok jawab bisi kahartieun ku diri batur lamun kawin kakara sabulan bari ka kandungan geus 3 bulan cing kumaha? Cek Cek Beni nanya deui. Sabalah ku ayeuna rupa beungeut semugeun. Kahartieun ku batur moal? Imas Malati kakara nemalan kitu ge sorana sigarek ceuri. Lamun ku batur teu kahartieun berarti Imas ka kandungan ti samemeh kawin ka akang.
artina Imas geus ngalampahkeun hiji kalakuan nu ngalanggar hukum jeung ngalaki anu lain muhrim. Jadi akang teh nyangki ka abdi lampah serong gitu, cek Nyimas Malati Malik mencerong beungeut. Keur akang mah nyangka henteu ngan timur pasti kadinya atuh. Sabab teu asup akal ari kawin ka sabulan leuwih ka kandungan geus 3 bulan. Mumatak geura sok jelaskeun saha jelema nu nyin campelak di ngarurudit ka diri Imas. Keun akang nu baris ngahareupanana, akang moal miris. Moal geuna penasaran sadanya nepi ka raga akang ngabobatang karibanusan ge asa demi ngabela bebeneran. Cek Cep Beni akhirna nemongkeun gede hate. Rek newak jelema nu boga perbuatanana. Aya caritaan kitu ti Cep Beni keur Nyimas Malati, lainna nyarita malah gauk ceurik. Bruk nyuuh tuluy meupehan kasur. Beleuwer angel jeung guguling dibalang-balangkeun ka patengahan. Bareng harita aya Mang Nawawi ngaliwat rek mairan cai kopi keur mamaajengan mulia nuju calik sareng garwana di teras. Puguh Mang Nawawi ngarenjag memehan gelas anu dieusi ku cai kopi tina baki. Tamplok hampir kabaledog ku guguling. Banyak je. Iya we je. Cek Mang Nawawi ngadon hut-het. Siga nu keur tarung silat malah baki nu dieusi cai kopi teh ditunah heula tuluy nakisan guguling jeung angel. Nu ting beleuwer ti jero kamar mayak di patengahan. Ya iya kayo. Naon cenah Imas ngadon malang-malang keun angel kitu keur hareureul kitu mah jeung sajeng. Cek reneng Mang Nawawi bari ngojeng kang rek nempo ka kamar. Kakara ngelol tina lawang Mang Nawawi kentak rikat nyingcep. Maribut het kawas tadi sabab Nyimas Malati kareret malangkeun angel. Keur kitu torojol Ibu Haji Romlah norojol maksudna rek nyusulan badigana di titah mairan cai. Kasampak Mang Nawawi keur pepeta baribut het. Astagfirullahaladzim, ari maneh kunaon si Nawawi kawas nu teu hideung ngadon hut het kitu. Jeung eta angel jeung guguling pabalatak dirinya aya naon ieu teh? Saur Ibu Haji Romlah. Duga Ibu Haji lah dari itu Nyimas ngadon malang-malangkeun bandal. Sareng guguling sul, mikir ditakisan dan jangtos saya ke kaya beungeut Mang sim kitu. Cai kopi hampir-hampiran kabaledog ge ku bandal. Cek Mang Nawawi bari ngangkat baki. Ieu siku cai kopi sagelas sirilik Ibu Haji Romlah nyampeurkeun. Teras kalebet ka kamar kasampak Nyimas Malati keur ngagupuk ceurik. Sedeng Cep Beni harita ngajengjen bae deukeut balik panto. Kunaon Imas? Kunaon ieu teh Cep Beni? Taros Ibu Haji Romlah bari ngalirik ka Cep Beni, poka Nyimas Malati nyarita di barung ku ngawiwi ceurik. Ibu teu suka abdi mah disangka mangircakeun ku Kang Beni. Teu suka Ibu teu suka mending ngarekeun ka jalmi goreng lampah ka abdi teh Ibu. Cek Nyimas Malati bari abrag-abragan jeung meupehan kasur. Beleuwer simut kandal dibabetkeun ngarumbuk deukeut suku Cep Beni nu masih keneh ngajengjen. Keur kitu gurutak mamaajengan mulia sumping kalayan naroskeun. Aya naon ye teh ibuna, itu angel menimpa balatak itu di tengah imah. Terus mamaajengan mulia ka garwana bari ngalirik ka Cep Beni sedeng Mang Nawawi nongho tina lawang. Duh ka tuh kunaon jaran eta can aya walaran naroskeun oge amana? Saur Ibu Haji Romlah bari ngarawu simbut dialihkeun kana kasur. Gek Ibu Haji Romlah calik kalayan naros deui ka Nyimas Malati. Geus repeh heula Nyimas kunaon atuh ieu teh kunaon? Mun abdi mah teu suka we Ibu, teu suka disangki Mang direcakeun sareng pamaget sanes. Disangka kusaha pok caritakeun. Mun ku Kang Beni. Tema Nyimas Malati bari inghak-inghakan kene. Naleres encep nyangki ka kitu ka si Imas. Saur Ibu Haji Romlah bari ngulang ngalirik ka Cep Beni. Red Cep Beni ngareret heula ka Mang Nawawi tuluy nitah Mang nyokotkeun kursi 2. Kanggo mamaajengan mulia nu kejeung keur manehna. Girig Mang Nawawi ke kamar makan nyokot kursi 2 kalawan teuliran norojo deui cag kursi makan dia cagkeun di kamar. Mangga mah linggih mama. Cek Cep Beni gek mamaajengan mulia calik kitu deui Beni. Manawi kieu Ibu ama langkung ti payun mugi teu janten rengat manah kalayan teu lepat paos. Neme saur Imas majarkeun abdi nyangki awon ka Imas, muhun nyangki mangircakeun ka pamaget nu sanes. Pada abdi teh teu nyangki kitu mung abdi naroskeun tina perkawis anjeunna nuju ka kandungan. Kumaha? Ku kupingan teh Imas nuju ka kandungan? Saur Ibu Haji Romlah sapertos nu hemeng. Leres tema Cep Beni ponok. Cek saha Imas keur ka kandungan Cep? Lemun na nguping ayeuna Imas nuju ka kandungan. Supados langkung jelas mah saya Bu Jumi namanya angkir ka dieu. Nyiwarang ieu sunna Mang Nawawi jalan naroskeun ka abdi mah dina ngawalarna ge bila lepat. Nah, make jeung kudu ngangkir heula si Bijumi nam kumaha tuh itu teh?
supados langkung abdo wae Bu jalaran abdi teh nampi keterangan ti biju minem perkawis Imas nuju ka kandungan. Nanya Imas keur ka kandungan Mas, mamajengan mulia nangiring tumaros. Mumpun ama. Bisa bara bulan cenah, mamajengan mulia naroskeun. Tapi Nyimas malah ti teu daek ngajawab kalayan ngakukuk ceuri. Eta pangna jadi ribut kita kumaha Cep? Nah, Cep Beni nuduh majarkeun Nyimas mangircakeun. Sauri Bu Haji Romlah ka Cep Beni. Iya Bu, saros nama mau ge sakawit nama Kang Abdi mah teu aya maksad bade manyangkeun sasanggem. Mung tumali ibu naroskeun nya kapaksain abdi bade ngadadarkeun perkawis Imas ka payunan ibu sareng ama. Sayaktos nama abdi terang Imas ka kandungan teh ti biju minem, waktos abdi mapah wangsul ti kantor bepanak sareng biju minem nalika anjeunna tos ngarajah Imas. Engana carios biju minem masasauran ka abdi ka ieu payunan urang teu warung caket bumina. Aden cenah ulah ruas-ruas ku perkawis Nyimas malih kedang raos bagja, kedang raos bingah. Bila aden bade kagungan piji mateun. Kumargi abdi kirang ngartos lajeng abdi naroskeun deui ka biju minem. Naon pi hartoseunana abdi kedang raos bagja. Ari saurna teh Nyimas nuju nganeg parantos samajeng tilu sasi ayeuna. Atuh kantenan we kanggo abdi teu ngaranyu kalayan asa teu ka hartos. Moalnya abdi nikah ka Imas neme sasasi langkung. Tilu dinten ari Nyimas nuju nganeg tilu sasi jalan. Mangga we ku ibu sareng ku ama galih. Nah ka hartos pami kitu. Sedeng abdi sateu acan nikah ka Nyimas teh acan pernah amengan ka mana-mana sok sumawanten wantun monok sasarengan. Tangtos ku ibu sareng ka ama ge kauninga. Abdi dongkap ka dieu waktu sarita sareng pun biang kalipun bapa. Waktu naros santea malita ieu Mang Nawawi uningangeun biju minem sasauran kitu mun perkawis Imas nuju nganeg tos tilu sasi. Cep Beni ngajelaskeun kalawan nunjuk ka Mang Nawawi anu gawena keur lahaloho di lawang. Harita Ibu Haji Romlah ngaririk ka Mang Nawawi. Nanya Nawawi biju minem nyaritakeun Imas keur ka kandungan geus 3 bulan cenah. Sumumun Ibu Haji tema Mang Nawawi teu tatag. Nah nyaho-nyaho biju minem nyarita kitu manehna teu ngomong ka kami. Mana uji sanggi kumang sun Bu Haji teh pan sudinga ti Nyimas acan bi sungun di maju minjem tema Mang Nawawi nyaritana bari tungkul. Tak kitu Ibu ama ari kedas yang ngebegeun mah. Sanes abdi nyangki ka Imas midamel awon sareng pameget sanes mung abdi naroskeun ka anjeunna. Mun naroskeun laresenteunan nuju ka kandungan, kaduana naroskeun sareng saha bae anjeunna sasarengan sateu acan nikah sareng abdi. Mung sakitu patarosan ti abdi teh nanging Imas lepat hartos. Salajengna Kang Abdi mah bade nyangakeun we. Bobot pangayon timang tarajuna mah ka ibu sareng ka ama kumaha pisaeunana tina perkawis Imas nuju ka kandungan. Tos tilu sasi bari nikah ka abdi name sasasi. Upami Imas sok sasarengan sareng saha atuh. Abdi nyuhunkeun watos we saha jalmina sareng di mana linggihna. Wios urusanna mah sareng abdi. Neng kitu ge sanes abdi bade ngayakeun tindakan mung bade naroskeun we. Margi tetep kanggo abdi ngaraos teu ka hartos ku perkawis Imas nuju ka kandungan. Mung sakieu ti abdi mama. Pami teh ama abdi nya manyangkeun ieu rumah tangga sareng Imas. Di mana jabang bayi parantos lahir kanggo abdi moal nampi yen eta murang kalih asli tetesan ti abdi. Kelanan Cep. Ulawakan incak paribasan deuk leukeur meulah jantung. Ngadek sacekna nilas sakeplasna. Sabab ama atawa ibuna cantumanya nu bener-bener ka Imas. Nanya manehna keur ka kandungan geus 3 bulan. Nah pernah manehna sok babarengan jeung lalaki sejen sacana pruk kajodokeun kanu kasep. Sabab keur manusia mah eueuh salahna kudu ngalaksanakeun kalantipan. Kudu asak-asaknya panalitian. Nu hartina ulah wara kajurung ku hawa nafsu. Ulah gancang kabawa ku pangajak setan. Lumadak pikeun urang khususna kaum muslimin kudu ngagedekeun zikir jeung istighfar. Nyaeta ngajaga sangkan ulah babari katarik ku pangajak setan atawa iblis. Saur mamajengan mulia ngaleuleyan Cep Beni. Mohon sang abdi ge eta mah nyangakeun we ka mama sareng ka ibu. Mung sonten ieu abdi bade nadawidi ka mama sareng ti ibu. Moal tiasa monok di dieu bade monok di rencangan we jalan abdi gaduhan caeun pada malah di kantor. Tadi dicanak ku rerencangan maksudnya bade dipidamel sareng rerencangan di bumina. Cek Cep Beni bari rap di sapatu deui. Atuh bawa ka dieu pigawean mah Cep Beni. Anu mawi we dipidamel di dieu abdi nyalira tangtos moal reng sawengi. Mangkani enjing kedatos reng se kalayan tiasa kapintonkeun kan janten kepala kantor. Mangatuh Bu oge ama permios. Temal Cep Beni geus teu bisa dihalangan deui maksa ini.
Sirilik Mang Nawawi nuturkeun maksud nama rek mangmukakeun kunci panto sabab panto hareup dikuncikeun berai panto dibuka kalawan cep Beni keluar. Aden berangkat ke mana sungguh anjing ketinggalan aku mah jajan tuang pisan cek Mang Nawawi bari teu rek ngenong di mau baturan mah lantaran abdi boga pigaweun nu lain setik-setik. Untuk sayang mah mulia juga aja lah ulah terasa-rasan kulam di ditu margi nyimasi ka rencangna su cek Mang Nawawi siga numung ditinggalkeun. Kapan aya ibu jeung ama naon teh teu kitu ge longokan ku Mang dari jadi ka aya ibu haji sareng ama teh mah mun muasami bae sareng aden kitu kumori Mang mah teu wadaran tundang longo ka kamar wari aden teu aya ayo ke Mang disangki midamel awon ku ibu haji aden ku ama mending aden tadi ka kuping ku Mang sapersun kagungan timuru kan sanes kitu. Jadi Mang sin katuduh ngalampakeun teu bener ka Imas. Pira aku atuh Mang ari abdi bade nyangkal ka Mang mah abdi boga pikiran atuh. Cek becep Beni rada mesem. Mun beli ajen kagungan sangkian ka Mang we sun saja biti kitu. Pamireres teh mah Nyimas malati mun kagungan talajak awon terusani saja nikah. Ka aden mogi ulah ngalepakeun ka Mang we nu hadosna mah Mang dianggo talobe sun teu tiasa nyalingakeun Nyimas malati kitu. Moal nyalahkeun ka Mang abdi moal. Ya mah perbuatan manehna we cek rasana moal katohyan bari tadi nama rek nepakeun gegeuleuh ka abdi geus sakitu mah abdi rek init pangajen mung oma cie ulah teu kajil-jilina tema Mang Nawawi durudud motor dihirupan terus maju ka jalan datang ka jalan bius digas meuni sakiceuk pisan geus ngiles tina paneutupna Mang Nawawi sajil mah nya nyanyun kalakuan kurang ajar teh ka Nyimas malati teh nya aduh Jang Sarji gitu tapi asa piraku Jang Sarji make boga kelakuan teu bener ka Nyimas Malati. Sasadin teh Nyimas Malati teh anak guru. Jeung kacengelina ku aing Jang Sarji sakitu bageun, asa kitu lungguhna. Salali dia geus ambil 2 tahun can kalenge katingali ngalampakeun teu bener. Nya asa poekeun aing pikirannya kajadian nu tumi bakal diri Nyimas Malati teh. Disebutkeun biju minum heureuy piraku da manehna geus kolot, saja bati kitu geus moyan jadi paradina. Saja batik itu geus bisa ningali kana kaayaan waluga awewe nu keur kakandungan jeung henteu. Memang aing geus teu percaya kana tuduhan CP ini teh. Majalkeun Nyimas Malati ngalampakeun nyirica ka lalaki segen. Sabab salila aing aya di dieu geus 11 tahun can pernah ini tanti beuting. Rajeun kana pangaosan sok bareng jeung ibu bapana. Tapi nya atuh bisa aya kejadian sarupa kitu nya. Sok sin kakandungan ku dedemit we aing mah. Heungkeun budak geus lahir jadi dedemit terus ngaruksa ka sararea. Bari leuheung teu ka diri aing. Kumaha mun siga aing dikaniaya ku anak dedemit, mun aing teh paeh jadi mawangsa kitu we. Eta mi teuing, berai deung lah. Alias udah nepi ka aing ka sorang paeh ku jalan kitu. Ih. Lebok kitu we lah. Lebok mah dulu boga perbuatannya nya we tu man. Cek rentes hate Mang Nawawi. Bari ngabirigi terus ka jero deui kalawan panto dikuncikeun. Sedang Nyimas Malati masih keneh ceurik di kamar. Bari dising hareupan keneh ku Ibu Haji Romlah. Hari mamajengan mulia hari tateh nyampak nuju calik di patengahan dina kaayaan pamunteu semu anu alung. Nah so heula para mitra. Harita para mitra mamajengan mulia nanya ka Mang Nawawi. Nawi, dan geus tuluy Beni teh. Terus mamajengan mulia na bari ngariri ka kabaregana. Raja sungguh nyarita naon bieu si Beni ka ilaing euy. Sumuh teh sumuh naon si ujug-ujug sumuh we. Mamajengan rupi nu bendu. Mun sasaureureun bade kula menjadi rencanganana sun geus aya pidameleun ama. Lain ari biju minum bener nyarita perkara si Mas keur kakandungan ka ilaing. Dari sun ama saur biju minum teh sun mun maju minum ka Nyimas jungannya kepada sumajeng 3 sasi salajengna kumaha ama. Cek Mang Nawawi bari gek diuk dina kursi. Teu ingat we lah keur ama mah ngarasa bingung we nu we tungtungna. Susah taya sudana kudu kumaha nyumputkeun beungeut ama jeung nyinung si Nyimas. Lamun bener teh ama Nyimas keur kakandungan geus 3 bulan jalan. Bari manehna kawin ka Beni ka karasa bulan leuwih. Nu tang tuker Beni boga sangkaan kana goreng talaja ka anak mama. Eta sugani laing sok rajeun manggihan Nyimas. Sok jeung saha bae leureung jeung anjeun Nawawi. Sok katingalina mah ku mama teh. Naon deh? Nu jadi anak can pernah init-initan dina waktu nu kasebutina. Can katingali abring-abringan kawas budak batur. Tapi ceung sugan ku laing geus katingali sok jeung saha babarenganana. Saur mamajengan mulia tumaros ka badegana. Disarengan ku pamunteu menipes koneas bakating kureuwas.
Nawawi nama lain nggak ulang isia ditanyakan sok jeung saha babarengan anak atuh Nyimas teh sering Nawawi balik siang wong teh ulah jeung heureuy ulah jeung lulucan seureuy kudu aya waktuna kudu di tempatna deuleu saur Mama Ajengan Mulia manyawi sana siapa ningal abdi mah sudah can pernah Bang Putra amangan sareng anu sanes teh sok sumaun dan sok angkat-angkatan dina waktu wengi mungkin dosa sarengan sareng angkat ka Serang sareng ieu sumun sareng jeung saha sareng sumunjang Sarji Hari Sarji sok marengan Dimas ngantiran ka sawah teh teu ngajadikeun kacurigaan saub ditidak ama kata mati berang ongkoan Sarji mah moal daekeun cunihin moal dae nyieun kalakuan teu balik sokomo ka Imas sasat si Imas teh kasebut anak ama hari mama mah dinteun teu ge guru manehna nu tang tumawa nyieun harai heureuy ka si Imas saur Mama Ajengan Mulia Lukmas takana tungku rupi nu nganglu jare sabaningan abdi ge jang Sarji ge suntara wantun harai heureuy sok sumaun den wantun midamel kalakuan teu leres mah jalaran nu sakitu lungguhnya mama sun anu sakitu jujurna rajin kersa ka dieu upami sun di sauran satepi duwe warang kejibi warang mah di mana teuing kersa ka dieu estu ngahekok we ngahekok teh di pondok bari ngaos kitu dan kumaha tu salajengna ama perkawis Nyimas sareng carogena teh Mang Nawawi ngareret ka Mama Ajengan Mulyana tuluy neuteut renghap Mama Ajengan Mulia ngarenghap narik napas panjang bangunan seunga teuing atuh sok sieun jadi kapapanjangan we dewek meuy nimulkeun paceng kadan rumah tangga jeung dikamanakeun beungeut ama jeung ibuna lamun nya teh mah Nyimas boga kalakuan boreng jeung Nurian Rian ti Cibeni salakina bari ka emper-emper kapiluaran geus tang tuh kana geunjleungna ngaromongkeun Nyimas kumaha tuh sama upami sina calik we ulah sa mentawis mah dinu sane sama di mana Nyimas parantos salamet ngalahirkeun sampai canak di ka dieu Mang Nawawi mere pandangan gua mah ge ngahulang teh keur mikiran kumaha piakaleunana sangkan bisa miceun kawiwirang sarerea nya kitu pisan maksud amagit sapagodos jeung pandangan di lain deui ngan bingung kudu di mana nempatkeunana atawa mihapekeun Nyimas disingkurkeun diririna digomong moal daekeun lantaran nimanina nyingkur jeung jauh ka tetangga disingkurkeun di pamana di Bandung komo moal daekeun jeung amage kurang panuju di pamana kurang panuju sote lain sieun pamana teu nyaaheun ngan inggis ka emper-emper di kamitohana kaidung bapana Beni sajabat kitu sok sieun kabawa ku pangaruh kota teuing lamun disingkirkeun dinu dianyerkan ku Sarji mah sigana dirinya aman jeung teu jauh teuing ngalongokanana deui nya dijang sabnan dimaksud ku mah kitu Mang Nawawi ngareret nya dijang sabnan bong dijang sabnan abdi mah satuju ama jalan cepat sabisun sareng kabing we ku jang Sarji kitu Mang Nawawi nyaluyuan ira atuh bade dijajabkeun ku Mang sabnan teh mah tanya Mang Nawawi teuing gerek padami heula jeung ibuna babakuna mah Waler Mama Ajengan Mulia telah mitorojol Ibu Haji Romlah nolojor keluar di kamarna raraina semu nu alum. Harita Mama Ajengan Mulia naros kagarwana. Kumaha ibuna? Mama Ajengan Mulia naros kagarwana bari ngaliri. Kumaha naon ari amana? Kalau Ibu Haji Romlah malik naros. Perkara Nyimas geus ditanyana ku acan. Ditaros sawara kali ge waleh teu keur sangawaler ranggul ngarengkol. Waler Ibu Haji Romlah geuk cali. Jadi kudu kumaha atunya ibuna lamunnya tema Nyimas keur kakandungan geus 3 bulan ayeuna bari salakina tetep nolak teu ngaku kana tetesan getihna sabab tadi ge Beni geus nyarita kitu di mana manyangna rumah tangga moal narima atau moal ngaku ka budak atuh dina pepegatanana reka saha budak ngaku bapana nu matak engke mah geus nyisi mah sadar mah hayang nyawa guliksek tanya tapi kudu ku jalan leuleuy bari ku ama urang bere cai sangkan manehna sadar kalawan bisa nerangkeun saha nu boga perbuatanana samalah bieu mah jeung Nawawi ama teh geus ngobrol aya pikiran rek nyingkurkeun heula Nyimas dinu sejen lamun kitu teh mah ngajauhkeun piawongan batur kitu tah
dagargeraheun lamun ka emper-emper teh maka aya anak urang geus kitu geus moal henteu jadi sabibir hiji sedeng omongan jelema teh aya paribasa harus salabatan gong kadang kala sajeungka jadi sadeupa jadi sahasta sok ditamahan cing kumaha kira-kirana lamun nyimas samentara urang titipkeun di jang sapnan bari di ditu aya jang sarji nu ngapingna eta ibuna satuju lamun si nyimas disingkurkeun heula tepi ka ngalahirkeun di jang sapnan saur mamajengan mulia munut pandangan tigarwana uka tua mana lah Ibu Haji Romlah ngaraos bingung lain duka eta kumaha kira-kirana saluyu jeung maksud ama mama aya pikiran kitu sote lain nyingkurkeun anak rek culjeun mung kacicingan tapi saheulanan hitung-hitung miceun piomongeun batur engke di mana geus salamet mangalahirkeun sina ka dieu deui dah digoreng anak urang mun kumaha engke we atuh ngemut heula amanah lah saur Ibu Haji Romlah bari ngadeg terus ngoloyong ka pengker maksudna bade ka jaman bireh teu acan asar atuh teu kantos lami mamajengan mulia ge angkat deui ka masjid hari Nyimas Malati ngarengkol bari inghak-inghakan keneh di kamar. Para mitra kaum dangu, sapoe harita Nyimas Malati teu kaluar-luar ngahekok we di kamarna. Ongkohan waktu geus ngagayuh kawanci magrib di wubuh hujan merupui kawas hujan lebu. Di barungku angin ngagelebug, atuh teu matak aneh lamun seug di jero bumi mamaajengan asa jempling. Sabab mamaajengan mulia nuju netepan di masjid. Mali Ibu Haji Romlah ge netepan ngiring di masjid bari sakantenan anjeunna bari munajat sangka nu janten putrana sadar nerangkeun saha nu boga perbuatan ngotoran kana darajatna nu janten putra sajabi ti kitu maksadna Ibu Haji Romlah palai rumah tangga nu janten putra sareng cep beni runtut raut ulah nepi ka jadi pepegatan margi watir ku jabang bayi nu masih keneh dina kandungan Nyimas Malati sedeng nu aya di imah lintang ti Mang Nawawi badegana sakapeung-kapeungeun Mang Nawawi ngalongokan ka patengahan tapi ari nempo ka kamar mah teu wanieun sabab ngarasa ragab jeung sieun disangka rek ngalampahkeun teu bener ka Nyimas Malati nu teu kanyahoan di luareun wawangunan geus poek sabab batara surya geus udur ningalkeun legana alam marcapada beurang kasih silih ku mangsana peuting cih-cir geus mimiti disada siga nu ngahudangkeun rasa ketir ciang-ciang patembalan kawas nu ngalalewang nimulkeun kahariwang kanu keur nanangan berangta tayalian Nyimas Malati gawena ngumaret si mata nepi ka panon geus carindul beungeut pias konea siga nu kurang getih harita teh nincak kawanci Isa ngong kadenge sora nu adan seblak hate Nyimas Malati nu keur ngumaret si mata ngadak-ngadak nyeblak ngadenge sora nu adan menis sasora pisan jeung sora sarji kuniang Nyimas Malati hudang tuluy rarat reret siga aya nu ditempuan red kana kaca toilet katingali beungeutna kanyos panon carindul ragama ngarampa kana buuk karusut red kana beuteung tuluy diusapan akhirna gereneng Nyimas Malati ngagereneng jero dadana bari leungeun sabeulah nangkep beuteung di barungku cimata nyalangkrung teu beda ti cai ibu nu nyangsang dina dangdaunan kumaha nasibna jabang bayi lamun seug bener teh mah Kang Beni tega teu ngaku tetesan getihna kasaha jabang bayi kudu ngaku bapana keun perkara diri aing diserahkeun mah tapi katetepungna deui jeung Kang Beni ge da aing mah moal ngudag-ngudag popotongan ngan ieu we nu jadi anak kasaha ngaku bapana diserenkeun ka Kang Beni geus yakin moal daekeun narima digana dipaksa oge kuriak budak di kakaya atawa dipiceun di setengah jalan da eta atuh maju minem nu kitu teh mah hayo make cacarita ka Kang Beni aing geus kakandungan 3 bulan lamun teu maju minem cacarita mah cantang tu aya kajadian kieu na digugurkeun bae kitulah ke geus kempleng bebeja deui teu jadi ngandeg tapi astagfirullahalazim auzubillahi min zalim keula aing kudu ruhas kitu mah data teuing aing teu dosana mangkaning jabang bayi teh kasebut manjing keneh sorga hutang tu diri aing dilaknat ku Allah jadi kudu kumaha pipetaeun aing ari geus kieu nyaan diri aing ge asa teu ngarti make jeung bisa kakandungan geus 3 bulan ayeuna sedeng aing kawin ka Kang Beni mung ngarantur kakara sabulan disebutkeun perbuatan lalaku sejen da aing teh teu rumasa dunya akhirat can ngalaman saresa gebrug jeung nu lain muhrim tong boroning saresa gebrug init-init tanjeng lalaki sejen ge can pernah tapi kita aing disebutkeun init mapan sarerea babarengan ai ka sawah mah jeung Kang Sarji
Tapi tuh adik kandungan geus 3 bulan. Disebutkeun aya nu colonos asup ka kamar tengah peuting asap piraku. Sati berana ge aing sare moal nepikeun ka siga bangke. Jeung tantu karasa aya nu galasar gulusur kana awak. Kitu gerentesna hate Nyimas Malati kojengka ngalengkah sarta mukakeun panto kamar meni walalaunaker. Lol sirah Nyimas Malati nonghoa kalawan rarat-reret geus sidik di patengahan eueuh sasaha. Kojengkang kaluar ti kamar terus kebat ka tukang bari buuk ngadaring kiwi karusut. Barang tepi kadeukeut dapur kasampak Mang Nawawi keur ngajejentul ngahurun balung kutulang bari siga anu keur ngalamun nyang hareup ngaler. Memangnya harita ge Mang Nawawi keur ngalamun milu mikiran perkara Nyimas Malati. Nya kusaha atuh Nyimas Malati ka kandungan teh nya da cep beni mah tetep we moal narima cenah boga tetesan getih. Sabab manehna teh harji mah kana kali sakara naon teh sabulan. Nya cekel daleg manehna ge pasti. Ya moal atuh maneh moal nyekel kana urusan-urusan sejen geus ka hati ku aing atuh karingkal sabulan naik ka kandungan geus 3 bulan. Memang dipikir kadinya mah teh urang cek beni salakina moal sukaeun moal narima. Ajan lagi lamun kawin gara-gara sabulan leuwih. Bari pamajikan geus reuneuh 3 bulan. Oke heula aing kudu nuluykeun hanca batur mah lah. Leung keneh ngukut anak cerewe bu deui. Ari kudu ngukut budak anu kacampuran tetesan gede batur mah heula. Kumaha nya lamun jeung Nyimas Malati reureuhna teh ku jin atau ku siluman. Cek basa sabopoe mah cenah ku juri lah. Paling boga budakna teh turunan juri geung keneh teh sanggup. Sanggeus gede ngaruksak jeung ngagalak ka batur. Aduh. Pandasna teh nyawer ni ku juri kada waku. Anaon teh lah. Oke teh ku buta kitu lah. Siung narang eteng. Ngarumai jeung di mana matana bolotot. Lempang jeung ruji gerah jeung berat ngalengka kitu. Kitu gerentes hate Mang Nawawi ngadon ngawawaas kanu lain-lain. Sanggeus Mang Nawawi ngalamun kitu kolotrak cenah kadenge ti tukang sadan ngolotrak. Barang dilihat korejat Mang Nawawi ngorejat memehan rek ngakurowok hapat beratin kureuwas. Hari teteh eukeur matas ngalamun jeung ngawawaas rupa jeung dedegan buta. Ari ngaliuk nyampak anu ngariring kiwik buukna tayalian Nyimas Malati. Puguh pangacian Mang Nawawi asa kabur melesat ka awang-awang. Astagfirullahalazim. Aduh. Nyari Nyimas ku ngareruas nyakernya. Aduh, hampir we mah ngaguak. Aduh. Bari ka mana tuh Nyimas bari ka jaman? Cek Mang Nawawi bari nyabak dada meni ratu. Moal mang kaluar sote kararesel we ari ama jeung ibu. Di masjid keneh kitu. Cek Nyimas Malati gek diuk dina babalean. Yeh, kuping mah di masjid keneh Nyimas jalaran nyembeung ka kuping wajah Nisa tuh. Gerak kula mah tuh bilih buyeng Nyimas. Macak dipeureum-keureum ge tedek peureum sare tedek sare wae Mang Nawawi. Kumaha atunya lah Mang Nawawi? Nyimas Malati humandeuar. Kumaha aja Nyimas? Tanya Mang Nawawi bari gek diuk rada anggang ti Nyimas Malati. Nya kaayaan abdi jadi kieu da abdi mah. Bener-bener teu rumasang ngalampahkeun goreng jeung lalaki sejen. Meureun ku Mang Nawawi ge kanyahoan iraha abdi sok indit-inditan sorangan atawa turun ti peuting sakalian abdi nganteuran. Kasawa ge sok dianteur ku Kang Sarji. Sedeng Kang Beni tetep we abdi nya disangka mangiricakeun jeung lalaki sejen. Samalah pokna digana rumah tangga manyang jeung abdi naon teh? Kabudak mah moal ngaku moal narima turunan anu katetesan ku getih tinu sejen. Cing atuh Mang Nawawi abdi berel bonggolongan atau pangnarekahankeun sangkan Kang Beni sadar nu hartina maleungit tina sangka anu lain-lain ka diri abdi. Cek Nyimas Malati akhirna muntang tulung ka badegana. Aduh Nyimas anu geulis. Kada narikan kumaha sih pancan Mang lucu lah. Mari Mang teh kasebut jalmi anu sisip ku pangardi sudah tina pangabisa. Sengem bari baos teh bolo-bolo acan. Saji Mang baha kana pamunuh cenah teu hawatos ali nulungan jeung kumaha atuh da. Mang bati nawe ali nulungan hoyong neng kamampuh teh aya. Saya mah ka mama we aduh Nyimas mulut tarekas. Jalma mama kaing disebatkeun parantos moyan tina bab ilmuna. Cuag mau parantos masagi ku pangardi su parantos luhung ka ilmu. Jemar ku panalar. Nu sanes ge tinu saketna tinu tebihna seueur nu maru tulung ka mama teh kalayan ku mantena. Sok dicaosan pamunutna tamu-tamu teh kitu. Atuh ka Nyimas komo sasat ka putra sapiraku sin mama teh kersa nulungan kitu. Teh kitu di mana cepen disumping deui. Ka dieu mulut dihabunten ka anjeunna kalayan ku Nyimas saurkeun. Di rumaos kitu kagungan hiji padamalan anu sakumaha disangge ku cepeni. Sapiraku anjeunna teh aya tinimangan demi teu kersa ngahabunten mangakanu lepat kitu. Cek Mang Nawawi akhirna mah setengah ngawawadian ka anak dunungan.
Mang Nawi mamenta di hampura komo beki disangka ngalampahkeun teu ecereug we abdi teh. Kang Beni daek ngahampura kana kasalahan batur. Nah itu kumaha kitu nya Mas kapan dina babag teh ikedakeun urang sareng urang teh munut naon teh mohon kasebat jalmi sareng jalmi si hapunten. Anu lepat sakedahna dihapunten saur mama ge upami urang teu kersa ngahapunten kanu lepat matak janten dosa kitu cek Mang Nawawi bari neteu. Cek urang kitu soce Mang Nawi ari cek pangrasa Kang Beni masalah. Dapat kumaha nya Mas? Mang Nawawi rada kerung semu kaget. Nya cek Kang Beni masalah lamun jelema anu salah dihampura. Jadi salah lamun jelema salah dihampura teh cenah salah cenah kitu. Aing bari nya sih. Sababna mah lamun jelema anu salah heug menta dihampura kalawan dihampura. Mungkin cek Kang Beni masuk deui ieu ngalampahkeun deui salah. Cek pamikirna geus dihampura terus ngalampahkeun deui teu bener. Duh kaju abdi begitu mah. Kados kumaha kitu janten kedah kumaha atuh cepeni teh. Upami aya jalmi nu lepat kalayan mundut dihapunten jeung Nyimas. Mang Nawawi jadi papanjangan ngadon ngobrol jeung Nyimas Malati. Cek Kang Beni mah ulah dihampura tapi kudu dihukum ngarah kapokeun. Aduh. Daresnya aja emut kadinya mah. Disanggi cek Beni jero ilmunya. Kenjen ubawi kitu mah cek Beni teh ngahapunten kanu laras we pagindanya. Kanu bener taradaekeun ngahampura Kang Beni mah. Nah tuh kedah kumaha atuh ngahapunten atuh. Kanu lepat teh kenging kanu laras sok sumawana asa teu ngados mang mah geuning Mas. Maksada Kang Beni teh nu salah ulah dihampura tapi kudu dihukum sabelum dihampura bisi dideuyeun dume dihampura terus ngalampahkeun deui teu bener. Kanu bener komo taradaek ngahampura sabab nu bener mah eueuh hampuraeunana. Yu Gusti nu agung. Nya teh sanggi cek Beni jero pangadosna nya. Dia emut-emut laras bisa nya Mas ka sauran cek Beni teh sung kitu. Saresna nu lepat mah kedah dihukum gitu. Cek Mang Nawawi asa ngeuna seuri. Tos nya masa geura kula mah urang bilih lepat angin. Pokna deui Mang Nawawi nyarita. Teu hararese Nyimas Malati nguniang nangtung. Tulus ngaleos ka jero bus ka kamarna bari nutupkeun panto. Samalah ku Mang Nawawi katingalieun. Nyimas Malati ngampih ka kamarna. Heuleut harita teh satengah jam sabada Nyimas Malati ka kamar. Kurutak mamajengan mulia sareng Ibu Haji Romlah garwana nembe marulih ti masjid. Cepret panto hareup dikoncikeun ku Ibu Haji Romlah. Teras nyurungkeun kamar harita teh parawargi nu Nyimas Malati. Nu maksud Ibu Haji Romlah bare nempangan nanging teu kantos selebet margi panto kamar diselotkeun ku Nyimas Malati. Koloyong Ibu Haji Romlah kapengkeran nyampak Mang Nawawi keur ngajejentul keneh diuk dina babalean. Nawi ari maneh keur naon atuh kunaon ieu teh ngajentul kitu? Saur Ibu Haji Romlah. Ieu teh guna naon Bu Haji biasa nu juga ngajaweung sudah ni isu. Tema Mang Nawawi bari ngarejat nangtung. Lain nanyakeun keur ngadaweung kami mah maneh jongjon di tukang ari panto hareup teu dikoncikeun. Kumaha mun aya nu ka jero unggah? Jongjoneun temen meureun nyokotan barang-barang. Kunaon ari maneh teu beunang diandalkeun teuing sia Nawi? Ibu Haji Romlah ngageleuneng badegana. Usuna Kumawi teh dikoncikeun teh bilih Ibu Haji sareng Mama mulih di masjid. Kalisana meh Nyimas ka dieu ngadu ngobrol sareng Mang. Ngobrolkeun naon cenah Nyimas teh maneh? Sung kitu we kang Haji na masjid. Terus disangki kaguan pada melan awon punya Beni sung kitu. Jadi keur kami kayaknya jeung amanah ngarasa bingung mikiran teh Nawi. Cek si Imas teh rumah sang ngalampahkeun goreng malah manehna nyebutkeun teu suka dituduh ku salakina kitu. Ari cek salakina moal narima ngaku kana tetesan getihna sabab ngingetkeun kana urusan kawin ka karasa bulan. Ari Nyimas ka kandungan geus 3 bulan. Memang dipikir ku salancar mah. Keur kami ge ngarasa kaget jeung bingung mikiranana. Nepi ka mama boga pikiran Nyimas derek dititipkeun heula di jangsapna. Ari ku kitu teh mah ngajaga bisi aya omongan batur nu matak ngajadikeun rawing daun ceuli. Ngan kami nu dipake bingung teh ku ieu we sok sieun Nyimas papegatan atawa salakina ku salakina diantep. Nu artina dibayuan teu diserahkeun teu. Nu disebutkeun dikungkung teu diawur dicangcang teu diparaban teh. Tah kitu lain bingung ku perkara anakna serahkeun tapi bingung teh ku perkara engkena di mana budak geus lahir. Rek saha ngaku bapana. Da bini geus kitu tadi nyaritakeun moal narima cenah tetesan getih ti Nyimas. Saur Ibu Haji Romlah beuki lami beuki ngaraos bingung. Dupi ku Ibu Haji sumperan terus dicarosi imah Nyimasna. Nyaeta angkanan mangkerek digulih seksa sara leuleuy tapi ieu ku kami rek ditempo ka kamarna pantona page teh geus sare meureun. Mun saya carosi we ku Haji sun manawi anjeunna kersa ngajelaskeun. Tos aya katerangan ti anjeunna mah sun kadun nyangakeun we ka Bu Haji sun ka Mama sun. Kumaha pisaeunana kumaha ge pertimbangan di CPNI kitu.
nyari geus aya katerangan nu jelas mah ti Nyimas pasti kami gerek ngayakeun babadamian jeung saya jeung mamana. Jeung si Mas jeung salakina sakalian da sapiraku eueuh tinimangan pisan cing pangmawakeun cai nu hana teu nabi keur ama tu di jeung amana Nyimas di hareup cai kopi aja nu cai sakira Bu Haji sakerang metong kana kopi sabab pamana keur boga penyakit cangkeng balar Ibu Haji Romlah teras kalebet deui gek calik papayun-payun sareng Mama Ajengan mulia. Hari Nyimas geus sarebuna mun asa simpenaker Rupina parantos margi pantona ge diselotkeun di lebet kawit nama bade disampeurkeun ku abdi teh mung namanya saur Nawawi cenah tos ngobrol di pengker. Saha ada ngobrol deh. Nu Nyimas balar Ibu Haji Romlah torojol Mang Nawawi mairan cai herang ngebul keneh. Nyanyi Nyimas das ngobrol jeung ilaing si Nawawi. Laras mamaji teh Mang Nawawi bari nu gelas dieusi ku cai herang. Ngobrol ke naon wae euy. Nyaugeukeun aja perkawis teh Beni suluk majar Nyimas kagungan hiji pada melan awon gitu. Tembal Mang Nawawi bari mundur salengka. Kusok aya we gogoda teh euy. Kakarage kawin geus manggi pikarudeteun, tapi keun ku amarek ditarekahan sangkan rarepe rapi gawa sasari. Atuh salakina si masih kaya tinimangan kanu jadi pamajikan. Ulah nepi ka terus-terusan nyangka goreng jeung asapiraku kasebat jelema hampura. Kanu salah teh walamun nya teh masih masalah kitu da. Sun lepat mah moal jasa dihapunten ama ceuk Mang Nawawi para mitra. Harita para wargi Ajengan mulia ngahuleng barang ngadenge caritaan Mang Nawawi yen anu salah mah cenah teu beunang dihampura. Nah so heula para mitra. Harita Ajengan mulia para mitra sadaya tuluy nyarita bari jeung molotot ka Mang Nawawi. Nah ngomong desi asa neukah na ngeunahna keur Nawi. Make ngomong nu salah ulah dihampura sagala. Kapan kasebut manusia mah kudu silih hampura, nu salah kudu dihampura kudu bener. Atuh lamun sarupa kitu mah di mana rek nemongkeun ka manusaan. Nai laing daek nanggung dosana lamun aya jelema nu salah kalawan minta dihampura ku ilaing heug teu dihampura. Saur Mama Ajengan mulia saperosna bendu ka badegana. Sok gagabah kitu ngomong teh sugan maneh mah jelema nu teu beragama sia Nawi. Mama Ajengan mulia neukseukan. Mang Nawawi anggur seuring ngahehe. Wah sia si Sontoloyo si anggur cecengiran deuleu. Cula bendu sing abdi mama sih. Abdi nyangem kitu saja saur Den Beni sih. Cek Mang Nawawi beri alangah eleng. Nya kumaha cek si Beni teh. Saur Den Beni teh di mana nu lepat mun dihapunten ulah dihapunten gitu. Nah kudu dikumaha tuh. Pami jami lepat mah saur Den Beni kada dihukum sih. Upami aya jami lepat sapertos anu maling hayam, anjeunna nyuhunkeun dihapunten bire ngalakukeun kajahatan maling hayam teh. Sajeng kudu newakna dihapunten kalayan dilepaskeun sih. Akhirnya jantung dedeuyeun margi dihapunten teh kitu saur Den Beni teh. Mari anu teu ngalakukeun lepat teh teu kedah mulut dihapunten margi teu anu teu lepat mah teu nampi nu leres mah teu aya hapuntenana cenah. Eta mah lain euy atuh sia. Aduh cek si Beni teh. Alah ceuk lain jeung si Beni sia sok aya wae sia mah. Penginten je budur sia. Anu heureuy we pagawean geus lanjut ka deui. Ajengan mulia para mitra sadaya. Leos Mang Nawawi ka tukang deui. Terus kebat ngampi ka kamarna bari gagerenengan. Heuh mending geus dah coba dan milu ngobrol jeung dulungan. Katunuh-tunuh aing dah dina ngobrolna ge. Manu bari sumira malah kabawakeun bingung aing mikiranna dulungan teh. Reup Mang Nawawi peureum can geus 10 menit. Geus kerek mending nyegrek kana sarena meni bari pisan kawas anu selongeun para mitra. Hari Mama Ajengan mulia sareng garwana tinggereneng sasauran tina perkawis putrana bari dina manahna masing-masing ngaraos bingung anu teu aya papadan. Lamun teh Nyimas dianggap teu bener kasarna mah dianggap Mang nircakeun kanu jadi salaki. Keur abdi ge ngaraos teu ngeunah amanah margi disebutkeun Mang nircakeun teh Mang nircakeun ka saha. Kahiji tara indit-inditan kalau tabi sok sumawana wantun lungsur wengi. Kalua di dieu teh aya deui nu sanes lintang ti Mang Nawawi. Disebatkeun sateu acan apruk nikah ka Beni.
tos gaduh kekenalan dah henteu da. Tapi Beni tetep wae boga sangkaan goreng cenah kasih Imas. Ayeuna mah kieu we ibuna, sameme si Imas ditanya ku ibuna hayang nyaho heula tanyakeun deui ka Biju Minem. Nanya si Imas keur kakandungan geus 3 bulan jalan. Lamun ceuk Biju Minem nya si Imas keur kakandungan geus 3 bulan, tuluy si Imas naleuleyan. Sugan manehna betus nyaritakeun lalakina nu geus kumawani ngotoran ka anak urang. Geus kanyahoan malalakina, tong layakeun tina ka naon-naon nu hartina ulah diajukeun ka nu berwajib. Urang kawinkeun sakalian. Sabab si Beni geus pasti moal daek nuluykeun di rumah tangga jeung anak urang. Lamun eta lalaki nu geus kumawani ngotoran ka diri anak urang, heug dikerasan bisi manehna ngejat. Patetep we urang nu katempuhan. Sajabati kitu lamun batur nyarahoeun teh mah pasti kana wirangna. Tada teh gegerna masyarakat anu salemur jeung urang pada ngaromongkeun anak si anu turunan alim ulama. Boga kelakuan teu cereug bari cantang tu anak urang ngalampahkeun anak itu. Kantos we ku abdi ge bade ditaroskeun deui ka Biju Minem. Mari maksad pisan bade naroskeun mung kumaha atuh si Beni anjing muli ka dieu moal cenah mana? Ai perkara si Beni mah keun bae ku amarek ditanya. Nah manehna rek tetep nyangka ka anak urang mardicakeun atawa rek tetep renggenek rumah tangga ka Wasasari. Atuh rek rumah tangga deui syukur eta nu dipenta ku ama. Atuh rek nyeun anggeus-angeusan bae teu naon-naon asa daek nampa dosana kanu keur dikandung ku si Imas. Lamun keukeuh manehna moal ngaku boga tetesan getih nu disangka tetesan getih batur. Sabab Allah Maha Uninga, Maha ningali. Kalawan moal cueut kanu hideung moal ponteng kanu koneng. Ngan sakitu deui ibuna. Lamun teh masih Imas nya boga kasalahan bari nerangkeun lalakina anu boga perbuatan, perkara dititipkeun mah ditipkeun heula nya ta kajang sapnan. Sabab di ditu mah ka hiji rada singkur teu loba teuing tatangga. Kadua aya nu ngaping ku Sarji. Keun ku amarek dititip-titipkeun ka Sarji. Perkara dari Imas gitu ulah nyusahkeun, kanu aya di ditu bahanan biasa cukupna. Malah sakalian keur kepentingan mangsapnan. Atuh keur meuli deungeunna bere di mana geus orot bekelna kiriman deui. Nita Sinawi we teh sabaraha jauh ti dieu kalemur bawakan mah ukur kahalangan ku kebon awi jeung sawah. Perkawis bade dititipkeun mah mangga wae amanah mung tetep abdi mah hoyong naros heula ka Biju Minem sareng ka si Imasna. Oh tanyakeun we sakuduna mah samala mah kacida halusna. Pokona mah ditanyakeun ka Biju Minem bisi si Beni salah dedengean kitu. Saur mamajengan mulia. Sengkana gelas lajeng ngaleueut sabada ngaleueut teras ngadeg kalayan ngoloyong lebet ka kamar maksana bari kulem. Bire harita tos ampir 10:30 di luareun wawangunan. Meuni simpe comrek teu kadenge sora jalma nu batuk-batuk acan. Ari lain sasatoan mah samodel bangkong jeung bancet di sarada, di sawah jeung dina solokan. Di barung ku ciang-ciang bangun ngalelewang. Kalan-kalan kadenge sora buuk bisada di pipir bumi mamajengan mulia. Dina tangkal nangka nyedek kapeutingnakeun anu kira-kira 1:30 kadenge anjing ngagogog di lemur anu sejen. Samalah aya nu babaung sagala meuni melewung matak pikakeungeun. Harita para mitra Mang Nawawi sarena meuni ngagebra kawas meunang ngabebeutkeun. Cungung anjing babaung asa beuki deukeut. Heuleut sawatara menit sanggeus anjing babaung dipongpok kamar Mang Nawawi cirihil sora awewe seuri cicirihilan. Di barung ku sora budak ting arehe. Cakakak sora lalaki seuri meuni ngabarakatak. Samalah make jeung ngagerem sagala. Les sora nu kitu ngeulis leungit. Niles datang sora nu leumpang ti patengahan ka tukang sora sapatu. Truk truk truk. Cempe siga nu ngarandeg. Reket kuprak. Reket sadanu mukakeun panto. Srek sadanu keur sasapu ku sapu nyere. Sedeng anjing terus-terusan babaung punduh pindah para mitra. Sakapeung sora dipongpok kamar Mang Nawawi sakapeung diburuan hareup. Reket berai panto kamar Mang Nawawi muka ku sorangan bareng jeung sora awewe cicirihilan ting cerewet teu puguh dengekeunana. Lamun siga anu ngadengieun mah geus pasti kana pihariwangeunana ngan hadena. Anu ngadarengieun da puguh keur sarare meuni talibra. Tapi harita Nyimas Malati ngadadak lilir. Asa kageuingkeun ku sora pantong reket. Nyah Nyimas Malati beunta tuluy rarat-reret siga nu setengah ngimpi. Kolosod turun tina risbang. Malah ngojeng ka ngalengkah kletrek ngalaan ku slot panto. Berai dibuka tuluy keluar ti kamar.
Kojengkang ngalengkah ka kamar hareup regeureun sarta mukakeun hordeng tuluy tunga-tengok tina kaca lu kaluar. Sarelek hordeng ditutupkeun gilak malik tapi teka kamar malah lengah ulang bari ngajengjen kawas arca. Ret Nyimas Malati ngareret kana panto gelenyu imut malah ngagerendeng nyarita sorangan. Geuning Kang Sarji aya naon Kang? Mangga iraha ayeuna? Kumaha tuh mah abdi kikieuan teh digentos silangean mah. Sia Kang penasaran teu sunheula teh nya. Mangga sangep abdi ge. Abi mah numutkeunna masih bade canaka amangan kaluhur langit oge. Kitu gegerenengan Nyimas Malati. Bari teu weleh ngagelenyu lamun seug aya nu nangenan mah geus pasti disangka teu hideng atawa owah sabab gegerenengan sorangan. Ragamang Nyimas Malati kana kunci panto cepret dibuka. Reket panto hareup tuluy muka keluar. Reket panto ditutupkeun deui reket. Tidinya Nyimas Malati geus teu mikirkeun harita. Peuting anu sakitu jempringna jaba di luar sakitu camadebna sabab bulan can bijil. Leos Nyimas Malati ngaleos kakalerkeun mapai-mapai sisi kebon awi. Sakitu palebah dinya paroek teh keur Nyimas Malati masiga nu caangeun. Leumpangna teh teu kaku teu utag atong siga leumpang ti beurang. Beuki lila lumampahna beuki jauh ngadon ku kurubutan kanu buni. Beras ka hiji tempat anu gareueum. Didinya aya guha nyareng kedong pasi-pasireunana aya tangkal kiara mendinga jegir. Bus Nyimas Malati asup ka jero guha tuluy diuk dina lukut. Muka tingali ku manehna maal ketip. Teu lila Nyimas Malati seseurian bari awak pupurungkutan. Siga aya nu ngahreuyan goloyoh Nyimas Malati ngedeng bari teu waleh seseurian. Akhirna jep-jempe amakan ngahegak semu capek serenge seuri di barung ku panon semu ceuleuyeuk. Akhirna reup Nyimas Malati sare mendinga gebrak di jero guha. Para mitra anu mulia, kunaon Nyimas Malati janten sakitu saperos anu teu sadar. Naleres Nyimas Malati sasauran sareng Sarji. Naon nu dipilampah ku Nyimas Malati harita? Ku anjeunna di lebet guha, naleres Nyimas Malati teh para mitra nuju ka kandungan tilu sasi. Bari saha nu kagungan perbuatanana? Naku Sarji, naku Warno, naku Soma atawa napi ku Marju. Kumaha saterasna para mitra rumah tangga Nyimas Malati sareng Cep Beni tiasa ngahiji? Saha nu janten tuyulna para mitra? Aduh, ieu seueur pertarosan teh para wargi sadaya. Mangga atuh. Margi seueur pertarosan urang lajengkeun deui. Harita pukul 1 leuwih kakulan kakara bijil kitu ge cahyana rada reyem-reyem. Kahalangan keneh para mitra kumega angin leutik ngahiliwir ngadatangkeun hawa tiris. Ongkohan patempatan dinu rada luhur diwu sakuriling bungging pinu rupa-rupa tatangkalan nu ngajadikeun poekna tempat jeung asa gareueumeun. Sagtuna heula ngadadarkeun perkara Nyimas Malati nu harita teu kaluar-luar deui ti jero guha. Caturkeun tilu urang lalaki keur ting rarengkol bari diharudung. Ngarudung maneh ku sarung masing-masing di jero gardu. Cihoreng tilu urang lalaki teh ronak. Harita maranehna ngadon kapulesan sarare sedengkeun haseup durukan. Gigilnana harita teh gileun garduh meledeg tayohna bae tasi duru. Heuleut sawatara menit saurang rona lilir terus ngorejat hudang bari rarat-reret semunu reuwas sarta ngagegeuing batur nu duaan ki keur tinggaluheur tarerek. Yo, hudang euy. Urang ngalidar heula. Pokna teh atuh nu duaan nu katelah hamid jeung oyo ting korejat. Astagfirullahalazim. Ya menireup sari kapulesan mang. Waya kumaha teh Mang Kalim? Cek Hamid bari nguniang nangtung. Ting waya kumaha? Ya we jam 1 masukan. Itu bulan kakara biji ya sugan teh mang we kakara kasarean teh euy. Komo si oyo alabatan ti bangke hesna teh meni nyegrek kitu. Cek Mang Kalim bari ngareret ka baturna katelah oyo. Sare naon kuring tadi teu sare. Teu sare teu naon ngajentul we ngado jadi tunggu. Teh mah oyo bari kukuliatan. Oh, sia ngajentul teh irungna ada mata mah peureum. Nama urang ngalider euy meunang dua balikan mah. Geus ngalider ke PKSI ge teu naon. Cek Mang Kalim ceng kana koko anu ngagoler sisi durukan. Kamana heula ngalider Mang Kalim? Urang kadinya ka pasantren heula terus muter ka Cai Babakan. Di Cai Babakan terus ka Girang bari suganan kabeneran Mang Nawawi badegana ama majengan mulia nyaring urang minta opieun. Saubdinya mah sok aya wae opieun euy. Pas baheula ge Mang ka pasantren disuguhan cai kopi sabokong. Jeung gegetuk sampeus sapiring bantungan nepi ka teu be aku tiluan atuh. Lah keun wae ka pasantren tong dirona atuh Mang ka dieu we ka Cai Babakan jeung ka Girang tah. Oh Cai Babakan jeung ka Girang sawa di pasantren mah haneuteun ku santri ku barudak moal naon tenang we tuh dinya mah. Cek oyo bari nguniang nangtung.
sote ti berang sia ada wayah kumaha kiwai mah hares kabeh. Hanuteun ku para santri saya tahu ngomong ngidar ka pasantren eraeun ku mamajenganmu ya dumeh kamari ieu ngalah jamu ka pelengok pisan ku Bu Haji jeung ku anakna. Bong kita mah ngira kuring ngalah jamu kuring mah hoream ngidar ka dinya teh ngarasa keung dina palobatanyakan rek ka Kebonawi. Kamari ge adi kuring si Jubleg balik tas rajo film di balai desa jalan kadinya aya nu bogat ngabalegedeg bodas gigireun tangkal bunut tapi kasih Jubleg gogorowokan datang ka imah pantoge di teu merag hampir hujan. Wah Pondok boh di silaing mah sarua jeung ilaing borangan beakeun ku batur. Beakeun ku sorangan gedang borangan teh yo. Ari jelema udah sok borangan, sok daet picilakaeun ari jelema borangan teh. Pada eueuh naon daratu disangkaya anu terus lumpat ditajong kana tunggu terus labuh bancunur tarang. Leung saukur bancunur kumaha lamun jadi tatu pancilaka ku pula sorangan gitu teh. Ngaso heula kedang lah. Terasa daya. Wang Jaya merintah ya ke Wang Hamid supaya nyerita ngaso cangkel ngaso segala ngaso nyari kong ning sieun dikumahakeun atuh bisa dihalangan ku batur jeung moal karasa ku diri emang atuh. Yang ulah borangan nilai ngoyo kayang mah kitu da teu boga jampena hana aya tuh pengalaman nilai ngoyo sing aya kadae katuh heug mementa ka Mang Kalim jampena ulah borangan euy cek Hamid nu nyuk ka Mang Kalim nu keur ngagereleng-gereleng rokok daun kawung sing atuh kuring waris jampena ulah borangan Mang samalah mah di kuring ge si Jubleg pamerekeun ku Mang. Udah boga ilmu tengah teh ngahepepe bang teh lain gamalkeun di kabatur cek oyo ngareret ka Mang Kalim. Gampang hayang ulah borangan mah asa sanggup ngadaharna cek Mang Kalim ngareret ka Hamid dan keur ngabalieur bari mesem. Hormonnya ya jang jawokan di dahar jang jawokan model amalan gitu pan model amalan jang jawokan malih. Jang jawokan mah ukur diucapkeun ieu mah perjagaan sangkan ulah borangan nu matak di dahar. Naon ku dahar ku kuring teh cek oyo talete jeung meuni masket hayang dibere piubareun sangkan ulah borangan. Bener laing sanggup ngadaharna oyo lamun sanggup ayeuna keneh ge kumang rek dibejaan. Nya kunaon atuh kuring heureuh hayang ulah borangan kuring mah? Garinya mah ilaing geus sanggup ngadaharna. Samalah adi ilaing indung bapa ilaing jeung mitua ilaing gebejaan kabeh. Ngandewek ka tanyakeun ka ilaing. Lamun jelema loba teh ngadahar jengkos sok boga panyakit naon? Cek Mang Kalim sedeng Hamid gancang ngabalieur pura-pura ngorehkeun durukan. Sabab teu kuat ku piseureun. Nya lamun loba teh jengkol jengkoleun teh mal hoyo. Tah ilaing lamun hayang ulah borangan ulah sieun kudu sanggup ngadahar tarasi atah. Dong loba teh kira-kira saparapat kilo ditambul pan ge geus loba teh ngadahar tarasi wah. Jadi tarasieun model ngadar jengkol gesok jengkoleun gitu. Tuh aing jeung hitut deui Mang Kalim seri dituturkeun ku bujur meuni nyeprut. Mang Kalim nipu sekalian we kuring bere enrin atuh. Sareng si bagek tah si pagek ngadon yang cegiran ban heula sia. Cek oyo bari ngaret ka Hamid nu keur sesirian ngagigi. Waktos nasib.